Mamin muslimin teu aya ti hiji muslim ya tatoharu anu gawe susuci itu si muslim payutimu tuluy nyampurnakeun eta muslim atuhura kana susuci alladzi anu kataba nu tos mardukeun saha Allah Gusti Allah alaihi ka eta kul muslim payusolli tuluy salat kul muslim hati sholawati kana ieu pirang-pirang salat al khamsa anu 5 ilakanat kajaba kabuktian itu as-sholawatil khamsi kafaratin eta jadi pirang-pirang kifarat 5 kana dosa bainaha anu tetep antara eta sholawat. Ieu mah kitu bahasana teh nya. Man sajalma atama anu nyampurnakeun ieu man al wudu'a kana wudu kama seperti perkara amaro anu tos marentahkeun hukana saha Allah taala pas sholawatul